Mitra anu Mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda. Ieu dongeng karangan Koswara. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng nu katuna kamari. Nyinah mencerong seukeut Kajang Darta bari pok tumanya ngebrekeun kaheran jeung kapanasaranan. Nah Kang yakin di dieu aya nu nyumput? Bener Nyai Akang pohara yakin. Saha kira-kira Kang ngaharatu siluman Cakrasena? Atanapi Nejuk Mawati atawa Nyi Mas Centring Keling? Mun teu tiluanana atawa duaan ari salah saurang mah tetep aya nu nyicingan ayeuna teh di dieu Nyai. Ngan apanan mata keran ieu? Saurang oge eueuh nu kapanggih. Padahal kabeh kamar ku urang disungsi di teang nepi ka pipireun imah nepi ka kamar-kamarna di tukang. Nuliana ge di teang pan teu manggihan sasaha geuning. Jadi pikiraneun mun nyata kieu mah kaayana mah Kang Darta. Duh. Na palabah mana nyumputna atunya? Nyinah garo-garo teu ateul bakat tingku ngarasa bingung. Heran teu manggihan sasaha di dinya. Da geuning omongan Jang Darta ngayakinkeun pisan keukeuh dina pamanggihna. Hari keur Jang Darta mayen ieu wangunan imah kiwari anu keur nyumput buninaker. Sanggeus rada lila ngahulang Nyinah terus mencerong ka diri Mang Odet bari pokna. Mang Odet? Leuh, ieu Mang Nining? Temal Mang Odet bari males ngareret kanu jadi alona. Mang ngering imutan tapi henteu. Jukan tenan we puguh mah Nining. Hihi, pan mangge. Wi kaulang jatuh. Hadena we sirah Mang teu peupeus lah. Hihi, teu bencar gitu. Ari kitu aya naon Nining? Sing atuh kaluarkeun ilmu Mang, wawasan Mang. Moanya Mang ge sarua jeung abdi, sarua jeung Kang Darta. Ih, ari maksudna Nining kumaha iti? Pangna Nining nyaroskeun kitu teh naon margi da cing? Mang teh apanan tos sepuh legok capak genteng kadek. Seueur pangalaman moalnya Mang teu tiasa ngabantu pisan ka abdi sareng Kang Darta. Mamanawian Mang aya kena ilmu nu nyesa. Pangmalengkeun, pangningalikeun ku panon batin Mang. Na aya saha di dieu? Lantaran saha nu terang ku Mang mah tiasa kateguh munyumput. Munyumput palebah mana nyumputna? Atuh macing bantuan Mang. Nyi Inah ngumaha ka Mang Odet bari bangun nu nganaha-naha desanyana. Ari Nining ya lo Mang anu geulis. Supaya ya wae ieu Nining Mang mah kolot ge kolotok ieu. Kolot-kolotok dina ieu beuheung muning. Kolot umurna wungkul Mang mah kolotok dina beuheung muning teh ari masalah ilmu mah ieu atuh jauh canggih atuh. Atuh antara langit jeung bumi aya di sana pun Nining sareng Jang Darta. Yuh. Ku kituna punten we atuh kun kasuhud Mang mah teu tiasa ngabantu. Sanes teu aya rasa tanggung jawab. Sanes teu hoyong melaan yang dari kieu kanyataanna mah tuh Mang teh ukur rasa bingung we nu aya atuh leuh kieu Nining. Aduh, Mang teh ukur rasa bingung nu aya. Aduh. Pokona mah kitu teh Nining. Meninggal leungis ngomongna Mang Darta mata kuatir. Tapi Nyinah najan kumaha yakin kana kamampuhan nu jadi emangna. Ngan bae ari kasebutna Mang Odet sok api-api nu eueuh kabisa. Sok api-api ngernahkeun dirina, ngernahkeun kaayaan nu sanyana. Nu sanyatana nu matak bari nyekelan kana leungeunna Mang Odet pok deui nyarita darianaker. Mang abdi yakin dana diri Mang aya ilmu nu nyumput. Mun duka nyumput henteu dikanyahokeun ku Mang, duka nyumput teh lantaran ngahajak ku Mang disumputkeun. Lantaran nyumput teh Mang alimna nangarakeun maneh jadi abdi mah keukeu Mang teh bari tiasa ngabantu kana kasusah abdi ayeuna. Jih, aduh. Mun aya kumaksa Nining beuh jadi Nining teh keukeuhnya boga keyakinan kitu ka mah. Sumuhun Mang. Keukeuh boga keyakinan anggapan Mang baris bisa nerangkeun ngeunaan aya sahana dieu nu nyumput di gedong ieu. Najan ku urang geus ditokotek-tak di pilarian. Muhun Mang abdi pohara yakina kana kaayaan eta. Lantaran abdi boga sangkaan yen Mang teh lebet kana paribasa batok bulu eusi madu. Aduh. Nyari kitu mah teu naon-naon mung ulah nyalahkeun we ka Mang mung hasilna nihil. Mun hasilna mata kuciwa kana hate. Moal abdi moal naon-naon Mang. Nyeu atuh nyanyeuh ulah ngabohongin ini. Ulah ngahibur wungkul Mangnya. Ih nyaan, moal nya abdi ngabohong. Doraka atuh ngabohong ka sepuh pan Mang teh sepuh abdi.
Mang teh apan rai pun biang. Nya cing adunya. Mang rek ngumpulkeun heula rasa perasaan mang. Mamanawian aya pitulung ti mantena. Jang Darta Bandungan yeuh saksian mangnya yuh. Susuganan ye aya pitulung ti nu maha kawasa. Mangga mugi-mugi atuh sing tina kanan sapanaja. Sing dinulur sapamaksadan aya pitulung ti mantena. Mangga geura laksanakeun mang. Pokna Jang Darta darianakeun dibarengan ku pangharapan susuganan ngadatangkeun hasil tarekahna Mang Odet ayeuna. Mang Odet bari diuk dina kursi nu aya dina teras teh saterusna manehna meureumkeun dua panonna. Dua leungeunna disidakepkeun dina dadana patim-patim Mang Odet ceng manteng. Nyaeta muntang tulung kanu maha kawasa, munajat kanu maha kawasa nu ngresakeun, munajat kanu agung, nedapi tulung ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan sapa maksudan dikabul sapa nejati kanan. Nya kitu deui hatena nganteng deui kanu jadi bapa. Nyatana ka aki tabri nu mangkuk di pada suka. Sarua ku Mang Odet disamat lantaran manehna ge yakin yen najan tibang saurang aki-aki urang kampung Baulisung, tapi apanan aki tabri teh geus luhur elmu jembar ku pangabisan. Kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti. Pamohalan lamun teu bisa mantuan. Moanya lamun teu bisa melaan teh kanu jadi anak nu keur meunang kasusah. Nu utamana mah keur Mang Odet sarua jeung Nyi Inah katut Jang Darta. Hayang bisa ngayakinkeun nya eueuhna nu nyumput di jero gedong kosong pamatuhan Den Sukmawati. Hayang ngayakinkeun kana panyangka Jang Darta yen di dinya aya salah saurang nu dianggap musuh nu keur nyumput. Nganya kitu apanan teu bisa kapanggih najan unggal kamar di teang, najan unggal kamar di sakserat. Rada lila oge Mang Odet nimpleng jeung meleng kana eta kaayaan batina bener-bener hayang menang pituduh, hayang menang ilham. Sanggeus aya setengah jamna kaayaan Mang Odet peureum jeung katempo kunyam-kunyem babacaan. Berai beunta terus ngareret ka dirina Nyi Inah anu aya kencaeunana jeung ka Jang Darta nu diukatuhunana. Tacan ngomong naon-naon nganu tetela katempo kesang renung dina tarang. Tapi ngagamarkeun paroman siga nu manggih ka bunga. Gancang Nyi Inah tumanya ka jurung ku hatena nu ngarasa panasaran. Kumaha Mang? Kumaha? Aduh, kumaha Mang? Mang Odet, aya kelemengna terbita aya. Aduh, gua Mang Odet ngan udah aduh wae para mitra. Jang Darta ge milu tumanya panasaran. Bari nyeklan kana leungeun Mang Odet nu katuhu. Leuwih panasaran deui jeung hayang geura meunang jawaban. Kaayaan Jang Darta ngaleuwihan diri Nyi Inah ngarasa panasaran lantaran apanan manehna nu nyangka di dinya aya nu nyumput. Ngan teu bisa manggihan, teu bisa dikanyahokeun palebah mana nyumputna jeung saha nu keur nyumput. Sabar heula dulu. Sabar mulawa ka gurung gusu. Aduh. Pokona mah sabar. Pokona mah nu maha kawasa teh kalintang ngapisa nyaahna kanu sabar mah. Lantaran teu meunang ku cara rurusuhan. Tenang. Mang Odet nemalan bangun salah senaker. Engal saurkeun Mang engal kumaha hasilna kumaha? Alhamdulillah. Sok sanajan didadak, sok sanajan teu sasadian ti angalna. Mang teh aya hasilna. Neneng, nembe nyawang ka aya di gedong kosong teh. Memang aya hasilna. Lumayan geuning ilmu Mang teh. Najan geus tai hiangan ge masih kena aya tapakna. Mun atuh Mang engal, pemeh hasilna teh kumaha? Janten sami sareng sangkian abdi di dieu aya nu nyumput Mang. Memang ceuk pituduh nu katarima ku Mang ge. Memang bener aya nu nyumput di gedong teh ngan pohara budina. Moal bisa kapanggih kitu wae ku jalma saliwat. Mang Odet nyarita darianaker. Kami panasaran kang diri abdi Mamang. Tenang nyai tenang. Teu kudu panasaran, teu kudu geumpeur, urang hareupan ku babarengan nya ieu. Bari salawasna urang muntang tulung kanu agung. Kedah emut. Yen dina kayan kumaha bae oge, pokona mah nuju di mana wae oge. Urang teh kenging ka sesatri menak kabinga nyalintang ti ka mantena. Upami urang menak ka sesah atuh urang minta perlindungan. Sanggan kasusah urang, gancang atuh cenah dieu disinglarkeun. Sangkan babari tina urusan kitu ta. Mun urang meunang kabunga urang ganjang syukuran kitu.
taina urang menang kasusah muntang tulung sareng nada ditang tayungan ulah nyuhunkeun ka kayu ka batu nanging kedah kamantena ka Allah Subhanahu wa taala neneng. Muhun abdi dipaparin pibejang ku emang abdi gawe nu pohara yakina yen angin mantena anu baris tiasa mantuan minten tulung mantuan tulung ka urang dina kayan keur kumaha bae oge najan aya di mana wae oge mang. Abdi ge ngadak-ngadak caang padang narawangan hate teh mang. Nuhun abdi janten caang narawangan mang. Nuhun kana pepeling timang katampi ku abdi ceuk Jang Darta. Harita ngomong nama kejeng dumareda sagala rupa rumasa salila ieu dirina ngamobohokeun ka mantena ka Allah Subhanahu wa taala nu maha sampurna sareng nu maha gagah. Nya nuhun ari omongan mang aya tapakna mah aduh kieu nu katarima ku mang teh sajaroning sakedap bieu mangimpleng teh kieu geura kumaha atuh mang cobi kumaha nya kumaha mang enggal atuh carioskeun mang. Urang ayeuna kedah lebet ka kamar nu kapungkur diangge ku Nen Sukmawati. Tangke didinya urang baris menakan hiji lomari anggoan. Mang Odet nerangkeun ngeunaan papanggihanana luyu jeung implengan hatena. Janten kitunya mang sumuhu nyai kitu pituduh nu katarima ku mang teh. Mung nyai sareng Jang Darta muga sing yakin pituduh nu katampi ku mang lain ti bangsa siluman asalna. Ieu mah yakin kerteg hate biasa dipertanggal jawabkeun kitu tah. Janten kedah lebet kana tilas kamar pamatuhan Nen Sukmawati teh sumuhun. Nyumput dina lomari mang make mang nyebatkeun baris menakan lomari sagarupi. Engke mah dilebet upami urang nyatos menakan lomari nama iku mang diterangkeun ju aya mah yeuh urang kalebet ju. Ayo Jang Darta. Mangga mang sok mang. Nu biasana Mang Odet sok ngiclik tukangeun ayeuna mah leumpang di hareup. Sabalikna Nyi Inah jeung diri Jang Darta nuturkeun tukangeunana. Atuh harita sarere arasup ka jero wangunan eta imah, asup pikeun kadua kalina. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, geus aya di jero tiluanana kebat arasup ka kamar urut ti heula pamatuhan Nen Sukmawati. Ngan pohara ngagebegna pohara ngarasa heran lantaran panto eta kamar teh ayeuna mah nutup. Padahal basa tadi ku maranehna dipariksa. Ka jero eta kamar teh urut maranehna panto kamar teh para mitra teh ditutupkeun. Dasa inget apanan tacan aya sasaha nu asup kadinya teh. Tapi nah atuh ayeuna make nutup hiji hal nu bener-bener matak heranak. Sakedapa nu tiluanna janteng marangtung hareupeun eta panto kamar. Nutupnya mang panto teh nya? Aduh, nuhun matak heran yeuh aya. Matak heranna keur nya pan tadi teh. Kurang ditutupkeun lain di kamar teh pantona teh ditutupkeun. Maksud mang teh sumun teh ditutupkeun tadi teh muka. Bener mang muka tadi mah tapi kunaon ayeuna make nutupnya jeung make meuneut deui heran deui. Hariran duh. Sigana mah nu asup ka dieu mang mung ayeuna aya di jero. Kalayan tadi basa asupna teh teu kanyahoan ku urang. Kang Darta, aya naon nyai? Buaknya di jero kamar Nen Sukmawati aya nu nyumput buni naker. Mung ayeuna tos kaluar deui. Terus meunitkeun panto manehna kabur jalan tukang, kabur teu kanyahoan kumaha atuh nya Kangnya? Tos lah nyai. Ulah janten teu emutan ayeuna mah urang bukakeun deui pantona. Ngarah urang bisa ngayakinkeun kana kasauran Mang Odet tadi. Biasa ngayakinkeun kana pituduh nu katampi ku Mang Odet teh. Mun mangga tukang. Aya pilage panto alah. Pidang wakeun panto kana kumaha? Sigina moal sabaraha pageuh lah. Mang Odet maju ka hareup ngadeuketan palebah panto kamar nu tetela masih keneh nutup. Masih keneh meunit. Jang Darta jeung Nyi Inah mundur ka tukang mere lolongkrang ka Mang Odet anu rek mukakeun panto. Ragamang leungeun Mang Odet muterkeun gerenel panto terus kumanehna dicoba rek diputerkeun. Tapi tetela pohara pageuna siga nu macet teh sanyana. Sababaraha kali dicoba anger we eta gerenel panto teh pageuna keur. Kawas nu macet atuh Mang Odet ngareret ka Jang Darta
jeung ka Nyi Inah bangun anu ngumaha. Nyi Inah gancang tumanya. Kumaha Kang kunaonnya meureun? Ye eureun muihkeun gerenel panto teh geuning. Macet Nyai duh. Macet. Moh Nyai mah dipageuling nih. Urang coba nya. Sok atuh mampu puterkeun deui. Monya pageuh. Paniteup Nyi Inah manco ka palebah eta cacantel panto. Jangdarta ge najan harita. Manehna henteu ngomong naon-naon sarua jeung Nyi Inah mancokeun paniteupna kana gerenel panto anu geus dicekel ku Mang Odet. Mang Odet terus muter-muterkeun gerenel panto harita teh. Tapi najan satekah pola malah make jeung ngaluarkeun kesang badag kesang lembut. Tetela eta panto masih keneh meundeut pageuna keur gerenelna dibukakeun teh. Lain gerenel nu muter antukna mamalahan leungeun anu muter teh harita. Meniti bebergeng. Mang Odet sasat burial buncelik hayang bisa muterkeun tapi sakitu ge anger keneh pageuh. Aduh, anger pageuh geuning. Heran padahal basa tadi mah basa dibukakeun ku urang teh pan gampilnya Mang. Naina bake pageuhnya. Duh, kaduning. Mengheran je duh. Heran bu Mang teh. Mang Odet ngarasa heran nu taya babandinganana ku aya manehna teu bisa muka eta panto. Tibatan panto muka apanan kalah manehna ti bebergeg ngarasa capek nu taya bangsana ripuh nu aya kesang nepi ka ngoprot masihan sakujur badan. Nyi Inah jeung Jangdarta pating haruleng bangun anu milu bingung nyaksian kaayaan anu kasang hareupan ayeuna. Teu sangka baris aya kajadian nu matak teu kaharti ku pikir, nu matak teu kahontal ku akal antukna tiluan, ukur pating haruleng ngemu ka bingung. Ngan sanggeus rada lila pahulang-hulang pok Jangdarta maju ka hareup bari pok nyarita. Mang Odet kasisi heula Mang. Keun urang akalan ku abdi manawi sareng manawi tiasa aya hasilna. Mangga atuh Jang lah. Mun we mamanawian ku Jang mah tiasa muka ieu panto kasabelaan teh. Aduh. Ieu wae aing mah. Najan dina kayan keur pinuh ku kabingung teu burung jeung suraseuri sagala. Abong kasebat jelema tukang heureuy. Kitu kayan Mang Odet mangsa harita malah gancang kasisi mere jalan ka Jangdarta pikeun Jangdarta maju ka hareup. Nyi Inah nangtung kencaeun Jangdarta bari paniteupna mah manco teu ngiceup-ngiceup mencerong ka palebah pantok kamar Nen Sukmawati nu geus kosong ngan ayeuna sakumaha sangkaan Mang Odet cenah di jero kamar teh aya nu nyicinganana. Kusiwal Jangdarta ngaluarkeun teu kaur koneng teranu salila ieu jarang digunakeun. Ukur diselapkeun dina cangkengna sanggeus dikaluarkeun tina cangkengna. Terus eta teu kaur koneng teh diantelkeun. Tungtungna kana gerenel panto kituna teh bari geuriem Jangdarta babacaan. Hatena munajat kanu Maha Kawasa muntang tulung kanu agung. Neda diijabah sapaneja da dikabul sapamaksudan. Teu poho muntang tulung kanu geus mere eta teu kadirina nyatana kersana aki tabri nu mangkuk di lembur pada suka. Nyi Inah ge teu cicingeun reup manehna meureumkeun dua panonna bari manehna babacaan dina lelemutanana sabisa-bisa. Sugan jeung sugan aya hasilna kitu masrahkeun diri badan sakujur kanu Maha Kawasa kunu musik malikeunana kanu ngobahkeun dirina lantaran manusia mah teu daya teu upaya. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Manusia apan teu daya teu upaya angin kumaha pangarsa mantena. Angin mantena Allah Subhanahu wa taala nu gagah nu maha kuat. Kitu lelembutan Inah nu marengan ngajurung ku doa sangkan bisa narekahan muka eta panto kamar nu ti heula apanan dipake panyicinganana ku Nen Sukmawati. Ngaso heula para mitra kaum dangu, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, tekung silila berai sacara dadak-dadakan panto teh muka. Sarerea ngerasa bungah jeung sugemaha teh malah Mang Odet harita make jeung surak sagala rupa. Bakating ku ngerasa bungah nu taya babandinganana ngan kaburu dicare ku Nyi Inah.
supaya ulah gareuwah lantaran bisi ngagagalkeun kana sakabeh permaksudan. Katayap tiluanana arasup ka jero tetela kamar teh gede ge beulah kidulna. Breh kapanggih lomari jati nu geus herangageun celang moal boa. Umumna eta lomari jati teh geus puluhan taun. Jang Darta ngareret ka Mang Odet bari pokna. Mang Odet, nah kinten-kinten lomari ieu nu dimaksad ku Mang teh. Muhun jang da padan teh di lomari nu sanesna mah deui duh. Cudang buka ku Mangnya. Mangga buka we ku Mang ayeuna keneh. Keun ayeuna naon mah abdi sareng Nyi Inah baris ngajaga segala kemungkinan. Para wargi sadaya. Aduh, moga-moga we atuh jang nyanyi deh. Ulah naon-naonnya ngera urang hasil maksud. Jaga kade sing leres-leres bilingke. Aya nu kaluar ti lebet kemari jang. Kade jaganya sing leresnya ya. Mangga sok Mang. Abdi baris nyarengan oge pokona mah sareng Nyi Inah. Mun Mangga Mang tenang-tenang we abdi sareng Kang Darta ge aya di dieu ngajagi. Sok bisi aya kajian tenan naon-naon mah nu teu dipiharep Mang. Nyi Inah nyaritana Daryanaker harita ngaregregeun kana hate Mang Odet nurek muka eta lomari ternu masih kerecan muka. Nah tuka karege jempe Nyi Inah jeung Mang Odet nyarita teu kanyahoan ujug-ujug brai lomari teh muka teu kanyahoan. Tanpa mukakeun kusing sabaya oge sarepung aya sepodas kaluar tina jelomari nu ti jerona katempo. Rantui ku papakean. Belesat eta sepodas kanal ngablesat kaluar tarik naker sakiceup geus eueuh ti dinya. Tanpa loba omong deui naon-naon cileng-cileng Nyi Inah Jang Darta katut Mang Odet. Celung-jeleng kaluar ti jero kamar kebat kaburuan eta gedong. Breh teh lain deui ngagebegna. Lantaran di luareun eta gedong teh geus aya Eyang Sukmarasa ngadeg. Dibarengan ku Nyi Titi atuh payuneunana teh lain ngagoler. Bari hahargungan terus-terusan tetelanaker. Nyi Mas centring kerling humarurung bangun keur ngararasakeun kanyeri nu karanapan ku dirina. Nyi Inah jeung Jang Darta gancang munyungan salam. Nya kitu Mang Odet sabada silih bagiakeun harita jeung nyacapkeun ka sono pok Nyi Inah nyarita. Eyang geuning teh Nyi Mas centring keling. Nah maka aya di dieu Eyang. Pan haseup bodas anu bieu kaluar tina lomari teh. Terus ka dieu tayalian ti diri Nyi Mas centring keling. Kabeneran kapegat ku Eyang jeung Nyi Titi nya tuluy we di halangan. Antukna manehna nepi ka namruna. Eueuh kakuatan naon-naon manehna ge. Baler Eyang Sukmarasa Daryanaker. Gabrug Nyi Inah ngagabrug Nyi Titi terus patangkeup-tangkeup lilanaker. Bangun anu soneun pisan. Teteh ya abdi hapunten tina samudaya kalepatan teteh. Nyai urang sami saling silih hampura. Nanging ceuk pangemut teteh mah Nyai teteh ya kalepatan naon-naon. Nu ageung dosa malintang diri teteh Nyai tos lah. Ulah seueur emutan. Walau Nyi Titi bari ngusapan ka Nyi Inah. Eyang kantun Den Sukmawati sareng si Cakrasena teu acan kasusul Eyang. Manawi Eyang uninga manawi Eyang tiasa maparing bolongan na kedah ka mana nyusulna. Den Sukmawati sareng Cakrasena teh Eyang. Hapunten abdi kumawan tuntu maros patali ngaraos poekeun naker. Mangsa ayeuna teh Eyang pokna Jang Darta tumanya kalayan Daryanaker ka Eyang Sukmarasa. Sakedapan mah Eyang Sukmarasa teu sasauran naon-naon. Nu nyata mah anjeunna bari meureumkeun panon, bari katingal bangun anu nuju babacaan. Teu kantos lami brai Eyang Sukmarasa beunta deui, bari ngagalinen anjeunna sasauran lirih naker. Ai perkara Den Sukmawati, tetela manehna geus robah kaayaanana. Ayeuna jadi tangtungan saurang nini-nini. Alatan manehna putus hubungan jeung Ratu Cakrasena. Alatan manehna teu mikeun deui tumah jeung teu nguyup getih jalma. Sanggeus ngejat ninggalkeun diri nina, langsung jirina robah jadi tangtungan saurang nini-nini. Kalayan ayeuna manehna cicing di lembur darmaga, milu cicing di warung binti nu ti heula kungsi dipake ngarereb ku Nyi Inah jeung Ki Sabda. Manehna natamu kadinya bari sakalian nyumput
lantaran sieun kapanggih ku pihak Nyi Ina sareng Jang Darta. Eyang Sukmarasan rangkeun pamanggihna ngeunaan diri Enden Sukmawati nu cenah ayeuna geus robah wujud. Kayan jadi tangtungan saurang nini-nini nu ngadon cicing di imah Nabi Entin di lembur Darmaga. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, Jang Darta jeung Nyi Inah katilu Nyi Titi lain deui ngajenghokna. Barang meunang katerangan sarupa kitu ti Eyang Sukmarasa, malah Nyi Inah pok we tumanya. Salajeng kumaha tu Eyang naha prayogi ditepungan Den Sukmawati nu geus jadi nini-nini teh. Margi sanos kumaha abdi mah moal boleh panasaran mun tacan bisa nginsapkeun manehna Eyang. Mun Eyang, Den Sukmawati tos kacida ageung dosana. Mun teu diperukeun saengal-engal teh upami henteu sina insap teh sok sieun kapayuna ngayakeun deui riributan Eyang. Sanu terang sanaos anjeunna tos rubah wujud ge. Jadi kaayaan nu asli jadi nini-nini nanging tiasa weapan tetep jahat sareng telenges kasasama Eyang. Nyi Titi ngebrehkeun ka hariwang ngeunaan kaayaan Enden Sukmawati. Ngabandungan naon rupa nu dikenalkeun ku Nyi Inah jeung Nyi Titi. Eyang Sukmarasa ungut-ungutan tanda nu surti sareng ngartos kana naon nu ngajadikeun ka hariwangna eta dua urang wanoja anu alus rupa hadewanda murid manehanana atuh kalayan lirihna keur Eyang Sukmarasa maparin waleran. Hanya kal waktuna kaburu beak barudak para wargi ieu teh sudah para mitra sadaya walerana panjang lebar ya jantan pamang para mitra atuh waktosna kabujeng sep deui.